zaman arisan rupa-rupa sagala diarisakeun duit piring emas kursi teu miluan turun gengsi nu susah maksa-maksakeun anu loba beukita mah pujieun pamer dunya ngaler ngidul nyieun panas hate batur arisan memang aya keur hadena ngariung silih jemang arisan aya oge keur gorengna goreng sate galecok ngomongkeun batur mangka de kanu arisan ulah poho kana maksud jeung tujuan arisan silih jeuman lain pamer kakayaan zaman arisan rupa-rupa sagala diarisankeun duit piring emas kursi teu miluan turun gengsi nu susah maksa-maksakeun anu loba beukita mah pujieun pamer dunya ngaler ngidul nyieun panas hate batur arisan memang aya keur hadena ngariung silih jemang arisan aya oge keur gorengna goreng sate galecok ngomongkeun batur mangka de kanu arisan ulah poho kana maksud jeung tujuan arisan